Rangginang, wajit, sosis bakar, jamu. Dulu itu nggak ada Rangginang jeung kelerna dileg-leg. Nanya teuing atuh. Sugan eling ka anak. Aya geuning eta akangna. Duh. Bedanya ibu jir artis meni keprokan leuh. Ai datang selebritis mah bener eta. Keur nunutan oge aing asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan leuh. Naon teh akang? Heeh. Wanita ngabahas ngeunaan awewe kitu-kitu teuing menyindiran ka aing. Nyindiran kumaha ieu teh? Beda aing resep ka awewe nya udah normal aing jatuh. Kang bener. Heeh. Manehna bisa ngomong kitu so teh da geus aki-aki. Geus eueuh gairah. Geus kurang teh nyerang. Pan aing mah neuleun kitu teh seger keur aing. Vitamin akang. Vitamin keur aing mah da umur aing mah 17 tahun atuh da. Heeh. Manehna bisa ngomong kitu so teh da geus kurang teh nyerang atuh da. Seueutan akang. Tapi aing mah yakin sok koreh kana hati leutikna mah hayang-hayang teh da aing lah. Ya hongan era nafsu mah aya tuh. dengan aki-aki dan nafsu mah aya lamun teh kitu teh normal. Nya akang. Heeh. Jeung dia aing mengadenge dakwah teh lain kala ka cenghar. Kala ka tunu. Coba eta. Ai cengharna kanu naon atuh akang? Lamun ga depo cenghar aing mah. Ngadepo we hayo ieu mah. Aing ngawede tara. Nempo jeujeur dina rakit cenghar aing. Aduh. Di lapak si Amsor. Ya. Ya, kan. Lainna naon sabar mun diomongkeunana lolobana ieu mah. Kumaha tah? Nu diomongkeunana ngan saukur dina teori wungkul. Teori kumaha ya, Kang? Ngan saukur dina sungut wungkul bari prak-prakanana eueuh. Doh. Jiga nu heueuh kabatur kudu daek barang bere, kabatur kudu daek sidqoh, kabatur kudu daek zakat, kabatur kudu daek barang bere, ari manehna ngadagoan pamere batur. Hey. Di PHP-an zakat ngadon dibelikeun jaket, Doh. garong teh. Loh. Nah, si lain ni reuwas teh. Eta kurang garong deh bisa nu kasinggung. Kurang garong bisa nu kasinggung ke. Di PHP-an zakat ngadon dibelikeun jaket. Leuwih ti garong gitu mah. Leuwih kurang tuh kumaha? Dengekeun ku ente, Bro. Doh. Ari zakat teh ajangan keur para kaum fakir miskin. Nya bener. Ari fakir miskin teh apanan dititip-titipkeun pisan ku pangeran. Nya. Kari-kari ayeuna rezekina anu sakitu saeutik digubuk bari manehna apal kana agama leuwih ti garong anak buah iblis nu kitu mah. Wah, tapi heueuh Ya. bener. Nu penting mah pembuktian. Bukti nu penting mah Ulah seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan. kenyataan. Kusabab sungut hiji leungeun dua teh urang teh kudu loba gawe loba ngomong. Dah eta marukan. Lamun dina beungeut sungut 8 kaharapek loba ngomong. Sok Ya. cuy. Nu penting mah bukti we. Bener, Kang. Itu contoh nu hade. Nya. Nya, Bener, Kang. tong boro ieu panita sekupna leutik. Kumaha tah? Bukti ti baheula ge ngan salep nanti lolobana ngan saukur omong wungkul. Doh. Sok kusia talaahan ti baheula nepi ka ayeuna. Naon teh? Lolobana para pamimpin, lolobana para pejabat, lolobana teh ngan saukur dina omong wungkul. Bener, Kang. Jika nu heueuh tempo kampanye mah kadak-kadak dareukeut ka rakyat teh. Kadak-kadak bagus. Dina mangsa kampanye mah ulin ka kampung-kampung. Kos nu heueuh. Dina mangsa kampanye mah daek nanya ka rakyat. Doh. Kadang-kadang nu gelo ge ditanya. Ka mana lo jangan nu gelo teh. Dijawab nu gelo teh bade ka itu mang cenah. Ya. Baligo gede-gede ini wo. Oh, Kang. Nu tara make kopiah gede kopiah. Oh, beri senyum teh nih. Bari senyum teh ningan pada senyum membawa luka teh. Tebar pesona. Tebar pesona. Wah. Janji ke murulu. Aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Geus ngajedog jadi pamimpin eling ka rakyat. Apur. Teu. Lolobana geus ngajedog jadi pamimpin mak culang cileung neangan palingeun ieu. Da bener. Para nyangkokot. Ya, Bener, Kang. nu matak kenyataan eta malah. Da rakyat geus palalinter eta mah. Bukti nu nyata. Geus cerdas rakyat ayeuna mah. Rek teu cerdas kumaha? Rakyat
nah, informasi dicekal ku rakyat, informasi dina HP dicekelan ku rakyat, segala rupa bakal nyampak di rakyat, nu matak oleh ngebohong wae ka rakyat teh atuh. Dah, eta. Nya, Laras Kang. ulah gede bohong wae ka rakyat teh, ulah pansos wae. Ulah PHP wae karena teh janji wae muruluk, sedangkeun janji sakali teu ditepati 40 poe moal ditarima salatna. Duh. Bayangkeun ku sia janji puluhan tahun teka buktikeun. Amit. Naudzubillah syumma naudzubillah. Nya Ya. nu penting pembuktian lah. Kenyataannya kan. Heeh. Fakta nu penting mah kenyataan. Dekarasana mah ku aing ku jalma leutik. Karena sapisan, Ya. karena pisan. Atung eneh we jelema leutik mah. Marukan teh. Heeh. Komo dina TV ngini abosen ta aing ngeuleuh TV. Lain eta ngomong-ngomong TV kawas nu gablak wae TV ah. Naon? Dicacak jago aing. Dawa antena di mana ge eueuh? Apaan aya antena jero goblok sih teh. Mun nyelek kana angen aing disebut geblek TV. Lamun Dengekeun ku si lain euy. Sanajan aing kieu ge ITV mah gablek aing atuh. cik lamun boga sabarain di imah. Hah? Boga sabarain di imah. Aing mah di imah tara gede-gede TV mah. Sabarain. Sain we. Ah. Kumaha lalajona? Lalajona cokot toong ke kita. Seranganeun Da TV aing mah menang iridit. Didit kumaha? 14 in teh 14 bulan. Oh. Jadi sabulan teh sain aing. Ti Bang Emok. Aduh. Heeh, maka jeung aku berjanji. Wah, di dia ieu jeung konsi. Penggemar Alah, emok. penggemar Bang Emok dieuna urang dieu ieu. Loba anggota Bang Emok di dieu ieu. Heeh. Seri mah rumasan juga. Alah. Ya, beda surakna atuh. Lamun bisa maka pemerintah ieu nya da hampura ya. Da mata kitu ge bakal tinggu butuh meureun nginjem ka Bang Emok tilin. Ya nya atuh. Ya. Nya. Maka tinggu butuh terdesak dengan ekonomi. Keterpaksaan. Karena siapa poe mun bisa mah pemerintah, ieu mah mun bisa ieu mah daya duitna meureun. Aya pasti. Pikeun nutupi kebutuhan masyarakat pang-pangna UKM nu aya di masyarakat. Mun bisa mah tiap RW teh bere duit ku pamarentah teh. Nya tiap RW ieu mah 60 juta we contona. Sa RW Kelola dikelola simpan pinjam ke masyarakat tanpa bunga. koperasi teh ya. Koperasi teh tanpa bunganya. Mun bisa sok da palalin terima. Ieu mah pamikiran aing nu bodoh ieu mah. Nya supaya naon supaya ada masyarakat teh ayeuna sok nginjem ka Bang Emok. Nginjem 1 juta. Katarima 800. Ai mayar bungana gede deui. Dicekek we tungtungna mah. Nya atuh. Nya. Oh, nu matak pamarentah teh kudu jeli nya. Dengan kejadian teh ulah nepi ka karunya masyarakat teh karasa ku aing. Nya da nu Da nyatu mah teu ngadaguan naon-naon atuh da nu penting beuteung seueuh we aing mah. Itu leuh. Saking butuhnya matak dina TV teh geus bosen aing meuneuh politik teh aing mah keur aing mah. Wah, Dina TV geuning wah para elit politik ngebahas ngeunaan politik, kumaha tah? membahas kemiskinan, Wah, memberantas kemiskinan, menurunkan tingkat kemiskinan. Aing ngobrol di bintang di hotel berbintang 5. oh, Da teu ngarti aing mah. eta. Nya. Oh. Para politik nu ngomongkeun politik cik anu ieu kitu. Duh, Tempas kudu ieu yuk. oh lo. Tempas kudu kitu. Ari aing rakyat leutik nu teu nya kana politik. Neuleuh we kieu. Si leumeut teh urang mending. Ieu teh ngomongkeun naon si jurig teh? Duh, Dai rakyat mah teu butuh bau sungut henteu. Nu penting mah rakyat mah beuteung sebeuh, murah pangan, sandang, murah pangan, keamanan terjamin. Eta jurig bejakeun cek aing gitu ji. ya. Satuju. Da meuni raragih.
teh atuh da. Anjing teh. Diantep teh kadon. Naon sia? Eta ngomong diantep teh kadon beuki nyeuceuh. Naon aing? Eta unyang anjing kasar Ke sekedap punten. Saha nu kasar? Akang dia ngomong eta unyang anjing. Nah, ada dewek mah ngomong teh bahasa Sunda. Bahasa Sunda lain bahasa planet. Dengekeun kumaneh jeding. Sobo. Sok itu seksi kieu. Ari dina bahasa Sunda dengekeun. Eueuh di nu lain mah ye. Dina bahasa Sunda mah aya nu disebut prolog. Prolog teh naon? Ari prolog teh panganteur kana basa. Model kana dahar, dahar. Dahar. Nya. Benar. Rot nginum. Anu nginum marot. Serak tumpak. Tumpak. Dirig-dig init. Gek diuk. Baratak lumpat. Lekuy udud. Hey! Lepus. Lepus lain lekuy. Lekuy mah neangan belut. Ya. Awa bahasa Indonesia bahasa lain mah kegituan. Pernah ngadenge Gusya Udin disuruh oleh orang tuanya memberi rokok ke warung, dirig-dig pergi. Tak geunaheun deui. Tapi dina bahasa Sunda Udin dititah ku indung bapana meuli rokok ka warung, teu talangke eta Udin teh bang birit dirig-dig init teh. Geunah. Nya pernah sia dina bahasa Indonesia wer kencing. Eueuh. Patak cek dewek dia menirarageg anjing teh. Dupi rageg ka naon? Ka anjing. Ka anjing aing mah. Lain di si anu kasinggung. Kasinggung naon? Ku omongan akang dia. Aya nu kasinggung omongan dewek. Atuh gampang. Naon? Karimalikeun mun kasinggung mah kapi naon sia ka anjing. Ku kitu teh mah ngan bisi kita ditewak akang teh. Diasupkeun kana obat terus diduruk di podaran sia Anjir. Aing ditewak. Diduruk di Oh. podaran. Gampang bikeun aing mah kai loba keneh nyieun deui we namni. Material bakene. Material loba keneh aing mah jeung sieun. Sia manayaga nabeuh manabeuh we lah. Siap. Tukang goong ngagoong, tukang genang ngagenang sinen cicalawakan. Siap. Keun nu ditewak mah moal sia. Saha? Ieu si Dadan. Montong atuh. Ai urang mah anu ngagaji bener. Nah dewek salah ngomong kieu. Da dewek mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik. Berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita, jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa. Eta salula anarkis Gitu leuh. nya bener akang. Sakulah anarkis unggul da ieu teu ngarusak. Ngomong aing Bener. da kajedog ge meni molor Tah aing. di nyakang lah. Ning cicing di luar. Ai. Dah. Amit-amit ari omongan si cepotnya. Nya akang. Amit-amit. Geriha. Da kuring mangadenge dakwah teh asa brai di caangan. Sami. Asa di oboran. Sami. Teuing perwatek kopiah kitu ieu teh. Rupina mah kitu eta. Da geus ditawar 3 juta ieu teh kopiah teh. Kusaha? Kuno gelo. Laloba duit nu gelo eta. Petak jang kuring mah lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang. Sami akang. Matak ungapoe we ka masjid. Salat Kang. Ngaliwat. Lalobana milu ngecas. Eta ku sami ini. Nah, Ya. ya. Ada ari jelema mah kumaha syariat teu jang. Syariat kumaha Jelema mah kumaha syariat. Syariat kumata. Panjang irungna, panjang pamikiranana. Percanten. Si cepot papanggaranna ge sastra jingga. Sastra. Ari sastra teh tulisan. Jingga. Ari jingga teh beureum. Ya. Ari beureum teh simbol tina hawa nafsu. Matak anu digugulungna teh kitu we anu hawa nafsu. Paingan. Ya. Ada si cepot mau ngomong kitu so teh da dukunganana baheula eleh. Paingan atuh kukulutus we mah. Kata kokolotos kitu. Nya. Di kumaha syariat sarupa ge da teu gampang jadi pamimpin teh jang. Nya. Gampil.
tek dukungan saha-saha ge kuring mah nya semohon heeh nu penting mah Rojo. maslahatkeun umat eta gitu aya karasana ya karasana tak kuring mah di dieu we hanapeun janela deui nah bari nuliskeun di dinya Akang saha di luar teh kuntreng semad doh saha pun anak pengentensiun ay nah ka dieu asraji ngadawala gareng sumuhun ay nah atuh lain piwarang kalebet sawios agan sok ngisinkeun dah segala dicaba sok ngisinkeun saya teh masuk segala dicaba sok curhat kemana-mana ning agan isin di sim abdi mah nu lain-lain dah si Akang nama doh jengkena jandela tuh geuleuh naon ngawaku naon bapak aing ka aing naon teh Akang manehna mangeunah tuh ti bapak Ajid milwah ibu mi kumaha tah dipasihan segala rupa tuangeun aya itu aya teng-teng wajib ranginang wajit sosis bakar itu sosis bakar jamu dulu itu ada haranginang jeung kelerna dileg-leg nanya teuing atuh sugan eling ka anak ngalungan kana janela henteu hare-hare we nya tuh helah lamun kabaleng ka bapa ditengor ku aing neraka mun babuk eta lu jang teu wararan tah kitu anu katilu ilmu hikmah ari ilmu hikmah teh ilmu anu mangpaat ti dunya nepi ka akhirat jadi anjeun ngelmu teh ulangan saukur dina syariat ungkul kudu tembus kana hakikatna timalan ilmu sumerah anu kaopat ciri jalma anu geus mibana ilmu sumerah teh nyata tawakal kana sagala hal perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala di mana datang hade prak anjeun geura syukur di mana datang goreng prak anjeun geura sobar sabab hade goreng untung rugi tetap datang nanti Allah kene laras semohon malan nu matak geura teangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir laras Pangeran morek nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Atur nuhun sepuh sami-sami badranaya. Nuhun eyang heueuh tah. Anu leuwih pokok ieu ye pangna digingsir lingih teh ku eyang. Kumaha Eyang teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ka hidep tina kahariwang eyang perkawis naon eyang malam Jumaah anu katukang 2 minggu anu geus katukang eyang teh ngimpi ngimpen naon sieun cobi ulah dina impian teh eyang teh keur cicing di nagara Amarta keur cicing dina mumungang bari nempok nagara Amarta pangwangunan anu sakitu pesatna gedung-gedung pencakar langit nah keur ngeunah-ngeunah kitu ngadak-ngadak aya awan hideung muter di saluhureun nagara Amarta beuki gede angin barat kaliwawa ngadak-ngadak aya cai sabadarat ka nagara Amarta karm nagara Amarta ku cai eyang dibeberik ku cai nepi ka labuh eyang teh tina pangsarean barang nyaring cing horeng eyang teh ngimpi kesang badag kesang lemut eyang teh tadi nama ye impian trek diantep we ku eyang teh sugan-sugan jadi riwan ngan beuki dieu beuki ngajungjurigan eta impian teh inget wae inget gebeg laras ta eyang teh rek wawadi ka hidep kade Arjuna bisi aya naon-naon ai kangaranan cai carita kaituna bisi bakal gede carita kaituna gede pi omongeun nagara Amarta aduh eyang ayana yang naon salaresna di nagara Amarta teh salaresna mah aya kajantenan eyang tuni naon tah kajadian naon nguningakeun
Lurah Tamtama Nagara Amarta Panglima Nagara Amarta nyaeta Gatot Kaca teu aya di negara ieu Gatot Kaca leungit juragan anom teu aya parantos dua sasihna agan Gatot Kaca leres putrana Kakang Bima Lurah Tamtama Nagara Amarta teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana duka ka mana parantos aya dua sasihna yang Akang juragan anom leungit nya aya wartosna Akang juragan Gatot Kaca leungit mangkaning si bager nya atuh pasti mangkaning bager pisan juragan Gatot Kaca menjanji ka aing kumaha janji rek mere HP 2 pintu 2 kartu teu 2 pintu aing meuna pintuna ge ku jati sakamana karep wae ke geus diteangan ka mamana parantos ka mana-mana Gatot Kaca dipilarian kapring gandani ngawitan teh milarian kadinya ka ibuna karamana munggul pawenang Kakang Bima puguh ning teu aya biasana mah jang juragan Gatot Kaca tadi manakah dinding panasiris teh kok sok ka Mantri Iman nya ta oh nya ka rumah sakit nya sugan dirawat di Mantri Iman teu aya juragan Gatot Kaca biasana mah diimpus jadinya teh pantai terak belagung satu bedog oge ku bedog mana ku jarum nya terak jarum leutik bisa wae sakang lah teu aya ka mamana aya geus ditanyakeun acan ka Kresna nah karaka Batara Kresna geuning iya Akpan Kresna mah boga alatna anu disebut ogan sengkala lopian semohon eyang dulu itu ujang wah deket-deket anak talus dulu ucu kapaikan aiker baluang mah teu kaemut agan timalan eyang buru-buru teangan Gatot Kaca tanyakeun ka Kresna bahaya lamun kabejakeun bocor ieu Gatot Kaca leungit di Nagara Amarta bocor ka nagara lian awut-awutan Nagara Amarta sabab naon Nagara Batur teh hayang ngajajah Nagara Amarta teh di antarana sieuna ku Gatot Kaca da jeung nyana atuh kabejakeun Gatot Kaca leungit awut-awutan Amarta buru-buru tanyakeun ka Kresna atur sewu nuhun laksa ketika bingahan eyang rupina kaula moal kawangsul ka Nagara Amarta bade langsung we ka Dwarawati nepangan Raka Prabu Batara Kresna bade naroskeun di mana ayana Gatot Kaca dina ogan sengkala lopian jig kira ini gara lumapah jugra lumaku baktos eyang ka Kresna timalan yang rampung Dawud tutas pangandika katigas kantun pinara bra lugain niraya lumunur wiwit tinilayang rana lugain niraya lumunur wiwit tinilayang rana pada permios akan mangga badrana ya mangga sanes waktos pangenten gisim abdi ka dieu deui mangga lain ku hayang pangih jeung barudak sono ka dieu ketuh Astra Jingga Dawala tiasa ka dieu mangga sayang kulan wa kakang silaing ka dieu ketuh geura unyuk-unyukan leuh ka sepuh ucu sae mangga wa akang kadieu cenah itu disaur kalebat ya temporek balik ka kada tidak ke jero sok suudon geus beak teh teranginangna ini nyaho sok goreng sangka ka kolot teh doh Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun Rampes Siapa pihatur kanyu panjenengan juragan sepuh ditampi nuhun Astra Jingga cager lan cager oh alhamdulillah pangestu agan lain tita tadi astu asup ka dieu cepot lan
lain tira tadi asup ka dieu oh sanes teh hoyong agan teh tadi abdi hoyong maka dia abdi lebet nah hah malum di dunia agan loba nu syirik nu syirik kumaha aya nu geuleuheun ka abdi saha nu geuleuheun ieu dipengker aya tibum babatok sia lain tibum sia loba heureuy abina-bina teuing calukan salula lan sidawala calukan oh saya mangga tong popolotot atuh kadulur teh bisi setruk kadulur teh kitu anak goblok lain dulur sia teh coba lu teh anak teh kitu sok terus salula lo naon teu montong gogorowokan dari leuweung mun serba salah aing naon akang subhanallah naon do seuri aya akang bapak aing dibawa corona teuing begang ngadon gedeane awakna teu bayuh-yuh beli itu dibawa corona dengan kegedean ya awak ampun segede kieu ya Allah cangkeng nepi ka teu butuh bentuk kieu ampun mana cangkeng na ieu jelema ya duh coba eta Gusti ditinggali-tingali bapak aing naon Kang jika penguin neraka ka kolot teh oh jadi we tuh dileret payunan saha itu ja payunan dunungan nah atuh si lain teh cu kadah tiasa tumpak-tumpak kadah tiasa lolonokan ai teh kenging kitu jang kasepuh macu bisi doraka bisi dikadek ku aing nya dikadek mah ditakis ngalawan sia aing sanes ngalawan dikadek teh nyeri doangnya ditakis nah malik-malikeun sia ngomong teh da teu dibalikeun mah tutung coba eta juring sia nya anakna juring bapana genderuwo aduh eta ka saha si jebot genderuwo teh asa deui atuh aing ka bapak juring oh sugan teh ka aing kan sia teh anak aing nya nah atuh genderuwo si edan sia mana karep wae sia ngomong teh tuh nya resepna teh kieu nya warana ieu sakinah mawadah warahmah ai assalamualaikum waalaikumsalam beda perwata kopiah melekoh gitu teh sampurasun agan rampes semaka pihatur agan ditarima dawala ditarima lain tira tadi kadi di luar gecekap di sim abdi mah geuning aya bapak nyangakeun semah kapihatur kahunyu panjenengan bapak mugia katampi kalayan kabingahan Pak beda ieu mah ieu bapak anu dipunjung di dama-dama ku jisim abdi Pak soleh pasantrenan begitu nya ho sia mah yang warisan gituan teh ranan gablog entok tilu nya jang ditarima jang nuhun jang naon cenah leu tekantun atau nyangakeun semah pangabaktos kahnu Raka Prabu lingih yayi komo lamun di jalanan sia mah geus anu teh hareureuy we hayo atuh ae sia teh nepi ka lucu kieu ya Allah keluargana naon sonona teh kitu semohon atuh agan teh sanes kerang upami jisim abdi teh bade pamit wae atuh dawala padahal mah sare we di dieu nah ari agan kumaha juragan pangaulaan panginten benu ka abdi nya teu bae pan aya cepot galeuheun kasih cepot mah nya teu bisa dipercaya padedet keuni hareupeun batur si goblok mah nya mohon atuh agan di simadi bade permios wae teh agan nya dawala
agan di dieu anu dikantunkeun ku abdi cing salamet amin amin panjang umur amin sehat amin banyak rezeki amin dawala sumuhun atuh abdi oge kitu anu ngantunkeun agan pidoana mudah-mudahan aya dina kasalamatan agan amin amin dawala didoakeun ku kaula hatur nuhun agan mangga atuh agan permios mangga dawala tebih agan ka nagara Dwarawati teh kana tebih pisan nya upami dieu mah 2 minggu teh agan mapah teh nya pasti atuh jauh sumuhun mangga agan mangga panginten da di jalan teh seueur anu dagang panginten oh ngarti aing bodoh itu kumaha teh ngarti aing dawala teu teuing ieu 200 naon agan bawa 200 ieu agan bawa naon agan bawa agan naon da beli mah teu nyungkeun bawa lamun teu dicokot teh nuhun agan ditampi jajak keloheur kasiron agan nuhun agan mugia kasihan agan janten jaminan di yaumil akhir naonan sia da teh nyungkeun eta teh sarua jeung menta belegu keun bae Semar dari do tuh dari doeun sirik wae aki-aki teh nya mun atuh agan ridho tami handeuh geus mohon agan mudah-mudahan sekali deui cing janten jaminan di yaumil akhir kasihan agan amin amin mangga agan mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes permios agan 200.000 aya keur meuli kuota aing ke jalmi soleh live TikTok nya jalmi soleh teh atuh ari taeun teh kenging sirik kejeng nyawel gado di sedana ka mana karep sia teh jisim abdi agan pada permios mangga badranaya mangga sanes wakos jisim abdi ka dieu deui mangga agan mangga permios mangga lan mangga sumuhun tuturkeun dewek jang nya nuturkeun bapa mah nya nuturkeun ucing sia mah baguro wae mangga agan mangga lapur deui jang cing salamet Semar tageni pulan agan cing salamet amin naon wa ari bapa sugan terek mere ka dewek ngarepkeun geuning eta siwa oge nah eta jelema anu ka ditu teh penjilat wungkul wah nya Kang tong diturutan pepatah mengatakan kumaha tah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah cakep jajaluk wae jelema teh keur naon boga pikiran boga jag-jag eta dipake mah ya atuh sia kape hatur agan sia nyembah wae nah ditemeuli bade permios abdi teh jig buru sumuhun tapi dapan abdi mah urang Sunda nyaho aing lain urang Manado sia teh sumuhun tapi pan urang Sunda mah kagungan budaya apik mun mipit kedah amit mun ngala kedah bebeja undur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang halus da halus wae abdi mah agan di dieu anu dikantunkeun ku abdi cing salamet amin sami atuh abdi ge kitu anu ngantunkeun agan cing salamet amin enjing ke heula margi saparantosna diemut-emut ku abdi dibayangkeun ku abdi ka nagara Dwarawati teh tebih woh nya nyaho kaula ge jauh sumuhun geuning uninga salira ratusan kilo upami telepat mah 2 minggu apa tuh reug atuh kitu mah tuluy jig ini daca ke santai we kan panginten sajajalan teh da anu namina usaha nya pasti seueur anu dagang
nya pasti dan usaha sumuhun ayo ninga mah mun panginten da moal seueuh ku diperong ku abdi teh nya nyai hayang seueuh mah kudu di dahar mun da panginten sacan di dahar teh panginten dibeli heula nya dibeli mah nya dipao mun da beli dibeli teh kudu ku artos nya ku duit mah nya ku daun teu mati aing jadi kumaha tuh naon nya eta nu dagang nya antep ya atuh sanes antep da sok kageruan ka abdi mang cepot raosan heula iku patahu atuna asaane da mun atos di asaan teh minta dibayar nya da batur teh di modalan mun abdi teh gaduh artos usaha atuh naon we usaha dagang lukut ayeuna mah naon we kieu ning nasib teh teu mati aing mah kudu mah preman man euy wah abdi teh kata haji ku salira ulah kata haji naon tadi na bag-bagan agama nyerep pisan kana hate teh abdi alus mohon jadi dina agama teh urang teh teu kenging ngaraheutan hate batur teu meunang ulah teu meunang nyolok batabun celik teu meunang dosanya nyolok batabun celik teh nya dosa nah atuh dosa peti pidamal ku agan nah naon ari sidawala dibere abi henteu atuna lain ngomong mata kecebrek tita dari teh di dieu naon mikir geus gede atuh euy wah eta tara mere Chapa jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran najan loba harta moal senang hati mun kasasama heserek bere mun bosade ieu teh padepokan goblok lain terminal aduh ya Allah ya Rabbi agan punten agan hilap ieu teh padepokan mana we teh wc umum mana agan hapunten agan abdi campelak teu naon pot kulau gede ama lu pada belak-belakan ni agan naon pada namut artos sabaraha minta duit eta tadi atuh sia isin agan dengekeun tangan yang di atas tuh lebih baik dari kebajangan tangan agan teh tuh ngenyem duit sumuhun sabaraha nya samikeun ning sidawala teh 50.000 200.000 demi Allah tah goblok kena duit mah apa sih 200 sumuhun aya bulan aya ya 2 lembar naon kan 150 pot sawios agan cekap sagege alhamdulillah jazakallahu orang kasiron agan nuhun agan mugia kata agan teh non teh kasihan agan cing janten jaminan di yaumil akhir amin cekap sagege agan kanggo jisi abdi mah cekap langkung dicekap nya rezeki abdi sakieu amin iraha abdi ka dieu deui naonana nya abdi iraha ka dieu deui kumaha sia we tapi mun bisa masih tong ka dieu deui lah jangan naon galieur ka aing ge sanes bade ngabantu eta nu sakirangna naon kapan agan teh teh kaguan sametan panginten ka abdi 50 aing boga hutang sumuhun hutang di mana apan agan teh abdi teh namun teh 150 200 agan aya 150 tina 150 ka 200 sabaraha kirangna 50 tuh ini tadi aku ngalah bayar bisa kejarak maut coba jadi aing nu boga hutang itu kadikeun 150 lan kadikeun
Coba aja cekap ke gegana. Kadiekeun 150. Dek cek dok sieun dibalikeun deui euy. Ah kan bae tagan ai terido mata lain. Lain terido goblok sia mah. Pusing aing. Suruh beja-beja majarkeun aing boga hutang. Ye aya 200. Tah, geuning ieu aya ari agan. Mun teh tadi atuh. Pan kitu mah lunas. Lunas naon? Nya lunas agan teu gangguan semetan ka abdi teu boga hutang ka agan. Nya ka sadana. Da teu ditipu mah mere ka aing mah. Di dieu kanca semohon sepuh migawe astagfirullahaladzim teh di dieu. laras Sameme hayang dihampura ku batur geura hampuraan heula ka batu. eta Ya, sepuh laras baik cepot kaula ridho da kaula ge heureuy pot. nya Mudah-mudahan cing manfaat jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, jadi baga pangawasa keur anjeun eta duit mudah-mudahan manfaat ridho kaula. dah Baik Arjuna geura teangan Gatot Kaca di mana ayana Gatot Kaca bahaya awut-awutan amarta lamun Gatot Kaca teu kabangun. dah Lugane raya lumunur wiwit nilayang rana. Wiwit nilayang rana. Samya kuntur saking pangkonan begawan saking pangkonan begawan